Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sawatara informasi ngeunaan ngabuburit jeung dinosaurus badis didugikeun dina warta danget ieu. Dinten Salasa ping 23 Februari 2021. Pamirsa, simkuring saha qadriyah anu badis ngadugikeun warta salengkapna di acara Warta Sunda. Salami 3 menit kapayun, simkuring baris nyerengan pamirsa sadaya. Dino Show salah sahiji tempat pitonan di Bekasi anu jadi pangjujugan balarea. Kaasup pangjujugan pikeun ngabuburit. Di ieu tempat anu ngadondona meunang pangawruh anu mudel ngeunaan dinosaurus. Pikarasepeun, kitu pisan wahana Dino Show di hiji mall di Bekasi teh. Teu heran mun eta pitonan teu weleh haneuteun ku nu lalajo, utamana barudak bari diaping ku kolot-kolotna. Pintonan Dino Show teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus sato purba anu geus punah ti alam dunia. Pintonanana daria pisan. Sajaba ti lantaran wangun dinosaurusna meh sarimbag jeung nu aslina, oge dirojong ku sound efek anu matak hookeun. Seli jeung Risma warga Bekasi ngaku nonton dinosaurus teh resep kacida. Pangna kitu teh, dinosaurusna teu jauh beda ti gambaran anu aya dina sawatara film. Antara bisa baeud, bungah, seuri, sedih, jeung sajabana. Eta sababna mun aya waktu manehna sok ngahaja lalajo sakalian bari ngabuburit. Mun teu aya haruang mah eta pintonan di Bekasi bakal aya dugi ka tanggal 15 Juli nu bakal datang. Pamirsa, sakitu warta anu tiasa kapihatur dina danget ieu, wilujeng patepang deui dina waktos-waktos anu bakal dongkap. Simkuring saha qadriyah, seja abdi mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.